Gara-gara sebotol minuman, gua jalannya sempoyongan. Hujan. Ayo karung euy. Karung euy. Ya. Oi. Ya. Aduh. Halo, Cek. Amana si bapana. Nuju teu aya, aya naon? Dek ngenta udud, Cek. Udud naon? Ayang udud Marlboro, Cek. 2 bungkus lah. Ulu, udud Marlboro mah mahal, murah we nya. Kiraku warung gede kieu nyebutkeun mahal. Wajar atuh, minta 2 bungkus mah keur keamanan. 2 bungkus ge sabarahaeun, Sok-sok, Cek, ari hayang aman we. Itu baru udah kesenaruan di pangkalan. Kela dagoan. Yo, Duitna, Cek, sekalian keur nginum. Bari jeung suukna sekalian keur ngopi. Nur, Nur. Sok-sok buru atuh, Cek. Kitu baru udah kesenungguan ti tadi. nah ieu mah ciga salaki si Romrah. Emang aya naon, Nur? Nitah buru-buru ka maneh. Ieu, Cok, minta uang keamanan, minta rokok, minta dahareun, can oge ngalarisan. Oh, majek ka maneh, Nur? Ieu mah salaki si Romrah. Oh, Cah Haji, si Romlah teh besti abdi. Babaturan abdi, sok ditulungan ku abdi di saat manehna susah. Komo basa itu mah nginjem duit keur mawa salakina ka dokter. Dagering. Bebejana si Romlah boga salaki pegawai kantor bagian penarikan. Aiteun teh tukang narikan rokok batur. Gawat si Romlah. Jeung arapaleun deui ka si Romlah. Kau ka si Romlah. Heran tuh aing kieu mah. Dia satu Nur, telepon ayeuna si Romlah, salakina aya di dieu. Ulah kitu atuh Bu Haji, Cek. Ulah dibejakeun abdi aya di dieu. Jeung ulah dibejakeun abdi jiga kieu pagaweana. Dek ieu dibejakeun ku abi, malah ka warung abi ka Ciromlah. Entong, Cek. Hampura. Maha tulus. Yo pasikeun deui we, Cek. Nu bener. Bener, Cek. Hampura. Moal abi mah moal sakali-kali deui. Umat, Cek. Ulah dibejakeun ka pamajikan abi. Ka Bebe Romlah, Cek. Umatnya hampura. Maha tulus. Nuhun, Cek. Umat ulah dibejakeun ka pamajikan. Aduh. Gagal aing, Aduh. Aduh.